videonya jangan teh. Udah ngebuang warung kah besar. Kalau kita capek, udah beres. Di makan. Lagi sore. Aduh, itu loh, ini serona nih malam itu. Yo. Ayo nama ke sadi mah biju. Bukan budak. Duh, lapar nih yang mami. Aya. Terus masak umi. Naon? Kamari. Naon? Oseng kacang kamari wayahna. Ampun, oseng kacang geus sidung. Disuguhkeun bae. Wayahna ada tukang sayur ke aya ka dieu pan keur piknik ke Pangandaran. Ya ampun, Ada tukang sayur teh. Ari loba keneh ka dieu. Ari eueuh nanaon teh ka dieu kalau di piknik. Aduh, nya. Ajik. Mari kudu salim heula tuh. Bae. Assalamualaikum. Salam. Nih, Dek. Bapak udah kita adalah. Bawa kita adalahnya. Berhasil usaha teh si menang duit. Ulah sok kalah nongkrong di warung rangda ieu teh kumaha di. Ulah sok ngambek atuan lagi usaha teh. Dungakeun mah mari sok ngambek. Kan buku tak bayaran ke sekolahan tak 2 bulan geus nunggak. Kalau hasil dungakeun jeung hasilnya. Dek, salim apa, Dek? Salimnya. Ya, simbang geunya ngeng ka jalan, amangna ngeng ka jalan. Nya, Bapak angkat heula sing ngeng atasnya. Mangga, Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya dan menang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, itu si Cecep. Teu nyangka budak teh. Assalamualaikum. Bun. Bun. Oh. Ayah pulang nih. Waalaikumsalam. Iya, Roh. Ya, udah pulang, udah habis ya? Udah, ini boro-boro habis, Bun. Ini dagangannya malah tumpah tadi, Bun. Aduh. Gimana ini? Malah belum dapat uang ayah, Bun. Bingung ini. Aduh, mana ayah lapar. Ingin makan. Ya gimana sih? Dagangan orang ditumpahin. Kalau yang punyanya marah gimana? Pokoknya Bunda nggak mau tahu. Sebelum dagangan habis, jangan dulu pulang, jangan dulu makan. Pokoknya ngider lagi, nggak mau tahu. Adim. Aduh. Ngidar deh bae. Lapar betul. Tuh, Bun. Nah. Makan bae, siralis ya. Aduh. Bun, diusir ke majikan. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sarep kita ya, biasa nota saya Pak RW sareng komandan kurang lebih. Panginten gasik teuing teu Bang Ajeng Oh, teh. kamarahan nya atuh. Mun ke atosan. Dari ge lah ya geuning. Moal migi dong ka PRW mah da sok Nya bae. mudah-mudahan. Atuh ieu lah. Teh manis biasa teh manis. Teh manis. Teh nu nelatin Pak RW teh aya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Alhamdulillah. Itu ka mana wae ya biasa terus dipayung itu jeung Pak RW. Keliling lah. Oh. Mak kondusif ya. Alhamdulillah ada aman nih. Alhamdulillah. Cina ya. Wilayah ke RW nya, hotel laporana. Ya nya eta bagaimana itu saya di. Kopi nih, kalian ya. Kopi. Tong dikocek eta biasa kopi. Kumaha dagangan lah. Alhamdulillah lah. Aya salit. Kopi, Pak. Kopi. Biasalah. Hideung. Kopi hideung teh dikocek kita biasa. Ke RW ka mana ya? Oh, nya biasa nomor terus dipayun di dia. Nomor telepon itu. Nomor telepon itu ya gitu. Terus punya perusahaan itu.
Rokola mana? Ya saya seperti ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bro, Panjang umur, Pak RW. ngobrolkan. Ya. Kumaha we yuk? Kumaha? Laporan kumaha? Lingkungan. Lingkungan aman atuh. Ciletik. Ya, barudak kumaha aman? PRW mau ngopi? Aman. Ngopi atuh. Ngopi. Punggur reka undangan ya teh ngantosan pun bojo. Eta Pak Mul. Ngapa-ngapan tuh? Pante kayak nggak nama. Asal salamatan. Pak Mul RT 2 teh kayak gitu. Caket ya abi. Alhamdulillah pun anak teh nuju kuliah ieu teh yo. Waduh. Alhamdulillah. Teu sia-sia teh ngajual pare, ngajual kalapa, ngajual itu ieu teh. Jang budak. RW. RW atuh budak alhamdulillah kuliah sugan we atuh pan teu jadi gubernur jadi camat atuh budak. Alhamdulillah. Didoakeun kami Pak RW. Amin. Ayeuna pokona mah lingkungan kondusif Pak RW. Anak kondusif. Jempol. Anak sih pokona mah. Kuliah terus tingkat seberapa Pak? Woi, tingkat 4. Alhamdulillah. Tingkat 4 ayeuna. Kopi lah, Pak, kopi lah. Iya, bisa Kopi. Kumaha jalan teh ya? Alhamdulillah, Pak. Mana we ka abi? Sana situ. Nya ka ieu heula. Tagihan teh macet. Bayar biasa we corona kieu mah. Oh. Aya we nu macet. Eta neng Pak RT ka mana? Sinantenan? Menuju di rumah heula. Di rumah heula. Waduh. Kayak ka dieu Ronda pan kamari sareng abdi. Orang rona. Oh ngantuk pangentan. Kopi eta kan kopi. Dikocek ieu teh. Weh, Kocek. alhamdulillah. Witi mana cek? Wih senam, Bu RW bade ka mana? Bade nyusul bapana bade ka undangan. Punten ya Bu RW. Abi teh ningali urang kali. Saha? Cecet, nuju pada duaan di Ciletik. Piraku. Ieu mah bilih lepat abinya deh. Lu bener ieu teh nya. Astagfirullahaladzim. Bener udah kenyang. Ayo terang yuk, cecet, manis ke kamu tuh. Cecet, beda tuh. Cecet kuliah, kumaha ieu teh? Ayo gitu. Kalau siap ieu mah. Ayo. Neng, dadak kana atuh neng atuh ka dieu atuh, naonan atuh ka dieu teh. Sauna kuliah ieu, ya Allah ayo ke rumah mana? Ayo dibejakeun ka bapak mah. Bejakeun ya Allah. Dibejakeun mah. Ampun mah. Ayo. Aduh. Aya kumaha nya? Tadi wiwe lah. Ngopi lah Panding. Teh manis lah. Ayo Astagfirullahaladzim. Kunaon? Ngopi bae terus. Kapan aya naon atuh ngobrol teh sing bener. Naon mojok, budak teh mojok. Mojok kunaon? Ada teh budak masuk mojok. Langsung di alam teuing. Belangan jeung arek sagarupa geuning ya Allah. Sabar kunaon? Bali wedaknya baru-baru. Iya kunaon budak. Heula mojok teh padah naon? Mojok ngerakeun ieu nu diceritakeun teh. Iya ya. Sabar Bu, sabar dulu. Sabar Bu, sabar. Di Ciletik di mana ieu? Sing jelas. Kapan kuliah budak teh atuh? Astagfirullahaladzim. Ayo kumaha? Ayo maneh kunaon, Sep? Kira-kira ngerakeun pisan ka kolos ya teh. Sabar Pak RW. Sugan teh bener. Kumaha. Can puguh ya masalahnya can Wah, iya puguh. budak kan dia mah moal mungkin mamahna nyarekan, lamun teh kanyahoan bener-bener. Sabar Pak RW. Ngomong teh kuliah maneh teh. Geus we. Duh. Akses emosi kumaha ye. Urang teh RW kudu bisa mere contoh ka masyarakat. Ai budak sorangan kawas ieu batu tuh. Tuh, isi batu kuping kemana mana. Bener si RW ge boga nafsu banding. Rek kumaha. Rumah tangga ya rumah tangga. Ngerakeun pisan. Ayeuna mah kieu ye. Lain kuna naon banding jauh. Kalau teh ngajual pare, ngajual sampel, ngajual kelapa. Uang kawarah pisan, boga pisan. Era tah, perut mah. Isi ku kaping Ayeuna Lain mah kuna kieu we. naon tuh udah budak teh ngerakeun pisan mana teh jadi naon mana teh jadi naon. Geus we. Ngerakeun pisan ka Ayeuna mah kieu kolot. cuang diselesaikan di rumah. Kolot mah capek. Rumah tangga euy duh.
Ampun. Ya. Oh, nah tuh iya tuh yo. Kolot mah era urang teh RW di dieu teh. Geus balik. Balik. Balik ayo balik. Astagfirullahaladzim, Pak RW tadi disangka nafsu. Ya kacamata kakek RW. Katanya ya. Aduh, ulah kaguyur heula nya era ieu. Salah. RW kupa masyarakat kurang Gitu-gitu ke RT urang, RW urang. ampun. Teh nya nih teh keng nyerot Kaguyur heula nya buat Atasnya eta nomor kalina. Eta ibu RW mah ngambek gitu nya. Aduh. Oh, teu nyananya Teu nyana eta. cileutik teh budak ki RW. Ampun. Kumaha masyarakat. Heula enak wayahna ya. Nya tuh Heula ulah kaguyur ya. Un Pak. Pagi abi gawe tas sepeda bareng ngidar. Ke heula ieu. Kopi Nah. lumayan. Astagfirullahaladzim. Katempuhan. Malah Ieu mah seribuan biasa di ieu. laki Pak RW ayeuna kalah kedah mayar. Aduh, kumaha ieu teh. Gugutkeun ku Pak RW Oh, nya. wayahna kudu digantian. Mun siap. Keun beda. Parwaya sering daki rabi abi enatin. Pesan ieu na. Dasan nuhun. Sabaraha? 15.000. 15.000 aya keneh 10.000 anggo jajan bulan kalimanya. Atur nuhun. Mana teh? Ieu. Sing laris. Nuhun amin ya. Beda. Siapkeun heula. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Bandeng presto. Bandeng. Aya jama euy. Aya jama di warung aya nama biasana tara aya jama. Meuli pasti Semangat kita semangat. Bandeng presto. Aduh, Bandeng. RW. Bandeng presto. Bandeng. Aduh, desan Bandeng. RW panteh. Gendutna eta ngambekna ka sida ampun. Bandeng. Ngidar deui bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan we aya telah ngagantian kopi. Bandeng, Bu. Barade ya. Oh, bubar deui. Tuh gila, aya urang mah arareuweuh cek urang ge. Aing mah aya naon ieu? Kopi deui bae. Eueuh jamana euy. Sagala. Kita hiji. Bandeng deui, kosong deui. Ngider deui bae lah, aya naon mending keneh. Aduh. Aya jamak teu puguh jucungna, teu meuli, teu nanting laleos be. Ngider deui bae lah. Aduh, latrak topi. Nan. Naon ieu? Awas. Naon ya? Ieu teh bugil Pak Komandan ya. Abi teh bade nyari observasi di warung teh. Tapi tim ku Pak RW lagi minta ieu. Aduh. Naon? Ieu teh lah abi teh langit salam tinggi bae kumaha. Menawi terang komandan pada sok itu tadi hari komandan maning jajal orang dari mana kira-kira Gampang. gampang mana santai Aya lah tenang. mana